Abdi Gusti nampi dateng pembagi salira kalayan nyuwun katampi semua pangabukti kahunyupan jenengan Sri Paduka pupudening ati semaheun abdi sapangeusi nagri hamba-hamba sapangeusi nagri pujas teu sampean aku terima pati atur nuhun ngiran kalina perkawis naon tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewa cukup lumur jemarhapun tenda anu kateda saling malumpati atur nuhun ngiran mangga anu dianti-anti di bihari didaguan ti bareto diantosan ti baheula guru urang sadayana pangersa maha guru ti padepokan Sumur Halimun parantos aya di payunan urang ngiran maha guru wilujeng sumparang gubarjah hiji kahormatan asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kaula di dadanget ayeuna ieu karaton kadampal ku salira jami suci maha guru wilujeng sumping wilujeng sumping maha guru laras dedeuh syukur bagja kamayangan kaula gasik ditampi enggal ditanya tipayun kaula nyangakeun semah pangabaktos kahunyupan jenengan salira raja nagara Paranggubarja pembakti kaula mugia katampi ngiran maha guru tekedahnya mah kaula maha guru nya salira mah guru kaula nu aya ge kaula nu kedahnya mah salira para lunarutus gunung palias narajang alas kaula kedah nampi sembah ti salira maha guru tekedahnya mah salira maha guru teu kitu guru sotepan pribadi apaan ieu mah di karaton kerajaan anu kauger ku undang-undang kerajaan aturan karaton salira salaku raja di nagara Narpati di nagri sanajan pribadi kaula guru ari aturan mah teu kitu kasep maha guru salira bawi raos kaula purwa salira digingsir lingi sanes bade ngeunaan urusan negara jeung bangsa nanging ieu mah urusan pribadi maha guru panuhun ulah nyanyana kaula salaku raja di nageri urang pribadi wae maha guru urang pribadi wae maha guru panuhun kaula maha guru asa disungkun kaula disembah ku salira ngan ieu teh moalna naon pan salira teh raja nu mawi tiluan oge moalna naon maha guru apalatur nagara nu sanesna ku kaula diliburkeun aya kapentingan anu pribadi kaula ka salira maha guru dicutikeun sagala oh nyatena naon atuh ari kitu mah nya eta ngan hapunten kaula teh da malum geus kolot hiji kitu kaduana kaula teh malum datang teh pakampungan anu jauh ka Bedug Angang Kadula tangtos kaula teh tebih tina marganing utami jauh tina rasa alus anggang tina marganing utama ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacara bilih aya cara ti pakampungan anu kabantun bilih teu parok sareng aturan di dieu sareng kabiasaan di karaton ieu nagara hapunten we
ini tina kabodohan kaula teu sawios mah guru teu sawios mah guru oh baik kitu onama kulantaran hidup meureunna nyanak pribadi rek pribadi we kaula ge sae tah raos kieu batu ngan ai kangaranan kolot hampura dages kolot bisi ieu mah dina ngobrol ka hareupna bisi kasinggung kolbu kadupak mana kabetrik ati bilih langkung moana naon maha guru moal amek moal kasinggung moal dendam moal neteli moal salat bade salat ai kitu onama ai kolot pada masih kena dipake budaya baheula ulah leungit budaya apik teh urang ngabogaan budaya apik budaya timur mun mipit kudu amit mun ngala kudu bebeja titih rintih nastiti tur saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa rasa nyukruk walungan mapai wahangan malapah gedang disebutna supaya temelengkung bekas nyalahan ya dibalon hartina mun mipit kudu amit mun ngala kudu bebeja saat ieu obrolan pamaksudan hidup urwa ngaging sirlingih kaula kewes tur pantes lamun ieu waktu dipake merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa cinekna ieu waktu payus lamun dipake syukur ku urangnya timalan maha guru leres tina naon syukur teh geura naon tina sagala rupa kanikmatan anu karasa nu geus karasa oge nu can karasa sabab sing inget manusia nu kumelendang di alam dunia kabeh dikungkung ku kanikmatan pangeran leres nu matak wajar kewajiban urang lamun ayeuna nyukurkeun nikmat ti kami model ayeuna kaula masih kene jumeneng oge anjeun duaan masih kene hirup geura syukurkeun sabab urang masih kena diberi kesempatan ku pangeran pikeun jadi jalma artina alus katungtungnakeun sabab sing inget ari manusia teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajen tara kapate sore dumasar kana kudu bebenah leres kudu omeanu dadi henteu-henteu ge urang teh bobolokot ku dosa da moal aya jelema anu bener wae salilana leres kakeunaan ku euah jeung gingsir salah jeung bener geus ngajadi busana pikeun manusia anangan ieu nya leres ku hal eta sok geura beberes mangpaatkeun ieu umur urang saacana datang malakal maut sabab naon cing inget apan urang mah manusia beda jeung sato eta ulah anjing buduk di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi urang mah manusia jabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu perlu dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir melak hade buah hade melak goreng buah goreng nu matak mangpaatkeun ieu hirup urang saat datang malakal maut hartina mangpaatkeun kanu hal-hal anu positif
Sinekna gera sumenerkeun tekad ucap lampah anjeun dina hukum-hukum anu pertela. Sabab bakal dipenta pertanggungjawaban anjeun di yaumil akhir dipake naon umur hirup anjeun di dunia. Salila eta umur teh di mana wae cicingna. Leres. Atuh beh dieuna jag-jag urang mangpaatkeun ieu jag-jag saat kana datang gering. Pikeun kapentingan ngabdi ka umur beng alam, luyu jeung parentah pangeran nyaeta moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lintang tikeur ibadah. Wa ma wal insya illa liya'budun. Jadi fungsina urang hirup di dunia tepikeun ngabdi. Nu matak jag-jag urang sok mangpaatkeun pikeun ngabdi sanajan boh jag-jag boh gering eta kabeh ladang pikeun ibadah ngabdi ngan ari gering ka awates da gering tapi lamun jag-jag mapan loba berjalan tibalan. Harta kakayaan urang sok mangpaatkeun ayeuna meungpeung aya. Kabeungharan urang mangpaatkeun dina jalan pangeran pikeun ngabdi meungpeung aya da pangeran mah teu heseun malikeun nasib jelema tina beunghar kana miskin pon kitu deui tina miskin kana beunghar. Kun payakun jadi jeung ngajara radi. Nu matak mangpaatkeun harta kakayaan teh bikeun deui kanu hakna. Komo geus kahisab ku jagat mah wajib anjeun ngaluarkeun zakat teu pira 2,5%. Lamun tina 1 juta teh 25.000. Sabab lamun anjeun poho ngaluarkeun eta zakat, poho ngaluarkeun sodako, poho ka dituntut. Mode dahar urang terus-terusan dahar. Ari miceun teu bunghak ka ituna. Dahar kage kitu nu matak sok meungpeung aya bagi-bagi. Da moal aya nu sangsara tina sodako tingali bisa ya fakir miskin anu teu dahar, yatim anu teu mampu teu boga beas datangan ku anjeun. Sabab anu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae. Anu ngabohongkeun agama teh anu tara ka Mekah lain. Tapi nu ngabohongkeun agama teh di mana-mana aya fakir miskin, aya anak yatim diantap nepi ka kalaparan dina hate urang eueuh jeung fakir miskin tah nu kitu jelema anu ngabohongkeun agama. Dalalamun anu beunghar kabeh migawe parentah pangeran nu miskin teh moal anu ngagantung maneh gara-gara kabelit hutang moal. Nu miskin teh moal anu bunuh diri gara-gara kabeungkeut ku ekonomi. Sabab pangeran nyalametkeun nu matak sok mangpaatkeun duit teh ulah ngagunuh-gunuh harta da moal dibawa maut. Leres. Atuh ayeuna leuwih jauhna anjeun salaku raja, salaku pati, sinekna salaku pamimpin syukurkeun. Leres. Paatkeun anjeun salaku pimpinan, salaku pamimpin ngamangpaatkeun supaya maslahat keur masyarakatna. Kumaha carana? Syukurna pamimpin eueuh deui carana syukur pamimpin teu aya deui kudu cumpon kana janji anu geus diutarakeun ku anjeun dina mangsa anjeun diistrenan jadi pamimpin di negeri. Naon janjina? Abdi bade bakti diri ka negeri sabaraga ka nagara syariatna hakikatna ka anjeun ya Allah. Jadi jelas anjeun jadi pamimpin teh hakikatna pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita.
nu matak jadi pamimpin teh anjeun sok datangan masyarakat tunggal poe kudu mineng ngalongokan masyarakat bisi aya masyarakat anu teu dahar laras dabongan anjeun ayeuna daek jadi pamimpin setiap daek jadi pamimpin kudu daek berkorban laras korbankeun longokan masyarakat teh ulah dina kampanye wungkul laras da lolobana ayeuna mah pamimpin teh lolobana ieu dengekeun kumaha hampura nu kasinggung kumaha lolobana pamimpin teh datang ka rakyat teh tempo butuhna wungkul da jeung nyana atuh laras tempo dina mangsa kampanye daek ulin jeung rakyat eta tebar pesona suraseuri lusukan daek itu belusukan baligo we pagede-gede pakasep-kasep dina baligo mageningan utara make kopeah teu ngadak-ngadak di kopeah dak-dak meuli nya leres janji we ka rakyat gampang janji rek itu rek ieu rek itu rek ieu tapi geus kajedog jadi pamimpin poho kana janjina sabab tadi oge kade maka dipenta hanya pertanggungan jawab salaku pamimpin boh di dunia boh di akhirat laras kula mengpeung anjeun boga kakawasaan hartina mengpeung anjeun boga kadudukan sok nyieun program demi kemaslahatan masyarakat laras prioritaskeun kepentingan masyarakat sabab naon cing inget pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi pamimpin kudu ngaistimewakeun rakyatna gitu kula cenah nyaman rakyat teh genah merenah turut tumanina sabab naon lamun rek dibolehkeun sin kumaha kula jadi pamimpin dipilih ku rakyat geus jadi pamimpin digaji ku rakyat apan ku rakyat digaji teh tibana apan rakyat mayar pajak laras nah hati mana ketua tina pajak boh pajak motor boh pajak imah boh pajak tanah malahan pan barang beli ge ayeuna mah make pajak laras kula kabeh dipajakan keur saha keur pangwangunan keur ngagaji para aparatur negara nya leres didinya nah sanajan calik wungkul dina kursi teu digawe oge unggah bulan mah gaji ngocor tapi tingali rakyat lamun teu ngojek malapur teu dagang mau kabeli beas lamun teu melak pare rek ti mana nya leres nu matak prioritaskeun kepentingan rakyat wadalkeun kepentingan pribadi anjeun wadalkeun sababongan daek jadi pamimpin laras kula wadalkeun kepentingan pribadi kepentingan golongan sanajan di urang mah ayeuna jadi pamimpin teh dianterkeun ku partai A dianterkeun ku partai B dianterkeun ku partai C tapi kade lamun geus cicing jadi pamimpin coplokkeun baju partai pake baju abdi na masyarakat sabab hakikatna anjeun jadi pamimpin teh pembantu masyarakat laras pembantu pelayan gawe ye bae kahartinya naon teh ari presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna luhur presiden gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur bupati jeung wakil bupati
luhur bupati ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana ya luhur rakyat nu berarti rakyat pangluhurna nu matak jadi wakil rakyat teh ulah gede babatok karepeun rakyat teh geraso lamun hayang rakyat dipimpin ku mau atau pamimpin hayang boga rakyat mau pamimpin oge kudu jadi mau ya harti kudu leber wawanen ulah loba kasieun jadi pamimpin teh semohon sieun naon ulah loba kasieun sieun teu dahar sieun teu loba harta kakayaan sieun teu tenar sieun teu beunghar takade pamimpin ulah loba kasieun jiga kitu ulah boga kasieun jiga kitu bahaya ulah sieun pamimpin anu teu boga naonan ulah cing inget Allah maha uninga maha dina sagalana satiap niat anjeun bener ribuan malaikat anu bakal ngabantuan anjeun waduh hampura bisi leuwih teuing ya eta ceuk kaula ge tadi hampura kolot teh sok noloweco teu puguh sok teu kakontrol ieu teh tina kanyaah lain tina kageuleuh lain tina kangewah dabongan kaula mah cicing dihandap loba pisan perbedaan pendapat kanyaan pamimpin teh kudu kuat jadi pamimpin teh sabab teh sakabeh jelema resep ka anjeun teu kabeh jelema ngadukung ka anjeun nu matak sok gemlengkeun anjeun demi kepentingan negara jeung bangsa leres sapanjang anjeun nyaeta yakin yen anu dijalankeun ku anjeun teh demi kepentingan rakyat insyaallah anjeun bakal ditangtayungan ku rahmat pitulung pangeran dibalen kasinggung hidup henteu maha guru dina kasinggung lagi paduli teuing atuh ieu teh aya naon hampura teu kolot teh tak kitu sok ese di Bandung iya cik aya urang pungkase aya naon atuh kasep tubah hatur nuhun maha guru wawaditi salira bakal dijantenkeun jimat parepeh kanggo kaula demi kepentingan negara jeung bangsa sakali kahormatan kanggo kaula maha guru hatur nuhun maha guru sami-sami we hampura we kasih bisi kalawihan teu sawios maha guru Cirangon sanes urang pirdong sanes lain apa pirdong sanes kaulah hoyong nikah sanes ka urang dieu ka urang mana nyata kaulah hoyong nikah ternyata ka urang negara Amartapura atau eta mah negara tatangga negara Amarta di mana eta mah negara tatangga saha istrina anu dipikapalai ku salira cobi ulah istrina anu dipikapalai ku kaula kakasihna Dewi Subadra leres sae nami teh Subadra Ari Suhartina hade alus Badra bulan jadi pamenteuna jika bulan 14 ya leres pisan maha guru geus kawanti-wanti enak kabina-bina lucutan ruban cantik panglamarkeun maha guru mangga kasep mangga dipanglamarkeun ku kaula nanging aya hanya ka sakedik maha guru hanya ka sakedik leres naon hanya kana ieu Subadra geus boga salaki
Gus boga salaki timalan maksudna teh rana sanes salakina aya kene jadi hidup teh hayang boga pamajikan ka pamajikan batur timalan Oh, nah eta nanaonan ari hidup kasep ya ulang. hah margi salakina murid salira kene saha Arjuna panengahing Pandawa Wala. Gitu. pamajikan Arjuna timalan apan Arjuna teh murid salira kene sawurna Bu aya bagja teu daulat ai Lah laras ulang. ulah kasep komo pamajikan Arjuna rek dikamanakeun wibawa komara kaula salaku kolot lamun ayeuna hidup kaula ngagugulukeun hidup hayang ka pamajikan Arjuna ulah kaula hayang nikah ka Subadra ulah boga salaki haram hukumna anjeun ngaheureuyan anu boga salaki haram da kaula mah teu bogoh ka salaki ae Itu gerak eta. lain urusan teu bogoh aduh ampun Gusti Agung ulah kasep panglamarkeun ka Arjuna teu sudi najis deui teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan mumul apruk-aprukan kaula kudu ngagugulukeun anjeun hayang kawin ka pamajikan batur dosa hukumna anjeun haram kaula maha guru leuwih hade kaula jomblo saumur-umur jeung tibatan teu kawin jeung Subadra tah mending jomblo we Laras ulang. nah maha guru tega kaula jomblo tega jeung tibatan anjeun anak kawin ka pamajikan batur teu naon anjeun jomblo saumur hirup oge teu naon ngan ngadoa ka pangeran naon tea ngadoa ka pangeran sawios pangeran abdi jomblo saumur hirup tapi ngimpina ungah poe begitu ngimpi naon da geus jebrongna pikiran we Patu sawios maha guru da eta di kapalana sawios naon boga salaki haram ayeuna kieu lamun anjeun boga pamajikan leres tuluy pamajikan maneh dibawa ku batur kumaha atau dipenta dibikeun salahna nya da manehna mah can pernah boga pamajikan tuh salah contoh kieu anjeun teh boga sawah leres sawah anjeun dibawa ku batur digarap ku batur kumaha nya amek naon bedana beda mah nya awewe disaruakeun jeung sawah Gusti numur beung alam Jangan poek nanti ya. hayang kawin ka Subadra maha guru ulah kasep coba keneh awewe nu lengoh hah dijanem balalageur edeuk ngalangkung teh geuningan sok kagupayan teu hayang maha guru kaulah hayang nikah ka Subadra maha guru tulungan kaulah maha guru kaulah teh hayang ka Subadra teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan mumul apruk-aprukan ai hah sarua jeung ngagugulukeun kajahatan ye hah wayahna kasep milarian deuleuh tu sanes sanajan loba keur gantina moal acara jeung Subadra maha guru
dina kongkolak mata kaulahannya ngan saukur Subadra nyalira nu gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu taya nu nuruban maha guru ulah kasih sakali deui kaula rek ngomong ulah hayang ka Subadra panglamarkeun teu sararudi pegawai pabrik ke garelis ieu teh moal ngagugu hayang ka Subadra kasir nista maja utama dah ari kitu mah kumaha anjeun kasir apa ngawidian lain teh kawidian pek kumaha anjeun da kaula mah wajibna ge nepikeun wungkul ari hukumna nepikeun digugu syukur teu digugu kumaha anjeun anjeun anu bakal nanggung akibatna ngan kaula mah teu hayang kaciwit kulit ke bawah daging ke bawah-bawah ti mimiti ayeuna poe ieu jam ieu menit ieu detik ieu ampura kasih naon maha guru geus eueuh hubungan antara murid jeung guru pegat antara murid jeung guru sakitu ti kaula permios ayeuna doh Allah Gusti Maha Guru punung Gusti Prabu kedah kumaha punung Maha Guru keun bae da geus aki-aki tapi geuning punung tenang teu goblok beas ke datang di kai baya kuota ge beak deui ka aing kengke ngaweA ngape ka aing pe asli kayaknya puasa datang di kai kuda kumaha tah kusabab guru kaula teu wanian atawa teu hayang teu daek ngalamar Subadra eueuh deui planning B urang pake rencana anu kadua urang pake naon teh Subadra paling jadi Subadra paling ku anjeun tah aturan sanes teu tadi urusan maling memaling mah ieu dijamin Subadra bakal kaboyong ku kaula sabaraha waktuna maneh pikeun maling Subadra sabulan lila teuing tilu minggu lila kene 2 minggu jadi dibere ku aing waktu 2 minggu eueuh 2 minggu sia digantung ku aing sae mangga kaula bakal lumampah ngacucuk negara Amarta pada hiwat deui Subadra cikra ini teraga lumampa cukra lumaku hamid kaula bro bade ngabantun pasukan Widi bawa pasukan sesungguhna rampung Daud tutas pangantika katigas kantun pinara bro mang maetan nepi ngarep ka abdi siang galawin wengi ngomong nepi ka bebelenjengan lain amaneh meuni ka bunga-bunga teuing meuni bunga-bunga teuing Sumohon Gusti abdi nuju ceria iki bulan nuju ceria sumohon abdi teh nuju bingah haipangna bunga naon Persib menang deui kamari Persib kenging deui kamari sanajan 10 pemain 2-0 rek teu bagja kumaha rek teu reueus kumaha ka Persib aduh maneh teh ka Persib jeung ngepen teh duka kumaha Gusti abdi mah ku Persib aduh nya piking ganas depan abdi Gusti nya maneh teh piking ganas pun adi piking bonteng pun lanceuk piking mangu papai buahan sia cumohon Gusti aduh ku Persib duka kumaha abdi mah aduh teu acan Persib ayeuna di Asia peringkat kedua juara grup kahiji juara grup sok rek teu bangga kumaha atuh darah biru
darah biru ngapoe abdi ngadaharan bulau supaya naon supaya biru darah eta teh biru ka UGD Gusti karacunan bulau enjing tanggal hiji abdi ka Bali rek naon ka Bali bade piknik sanes apan Persib enjing di Bali main sareng Bali United Bali United apa Gusti United henteu abdi henteu duka abdi mah ku Persib duka kumaha Gusti aduh nya syukur we tuh lan syukur sumohon ari Gusti resep main bola henteu paingan atuh tapi pernah main bola baheula mah pernah ari ayeuna pernah dodo teuing jadi teu pernah main bola hina henteu ari mandi bola makan terus mengindan naon mandi bola mah anak kaula oh kantos anak kaula mah pernah mineng ari mandi bola ngange anu henteu goblok cuma ge make anu pun bojo mah ngange sampo segala rupa mawa siseuhan mandi bola teh segala dicana Gusti nya budeg teh belegu kayak nyawa aduh budeg teh kayak nyawa aduh api-api ngalamun ada dengikeun api padahal ceulina teh sepi teh dina cilo-cili teh ngaguru ayat kolektor aja celina ngagron beneran aduh aku ketika aing nanyakeun saha nu maot biasa kayak gitu bener bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan bisa tutut jeung galengna geraja tepuk wey ngalik na ka itu ngaliak na ka itu parah jing parah aduh ngalamun deui ya alah tak hirup ya jing deh nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima lantos pulan tambi jawab Gusti percuma kacapek-capek mending meser segon we keur naon segon sakintal mah babukeun kana huluna meh longsong ditenggang ku segon masukan celina ngemplong nyangakeun semua pangabaktos Gusti ai diterima sedeh naonana iya naonana alah ketika aing nanyakeun geuranya nanyakeun minta tulung nanyakeun geuranya geura hare-hare hare acan belegu ge lah tuh geuranya tuh ayo jangan malu-malu aku menunggumu ayo iya nya cek aing merong pan sok lalajo aing na YouTube aing teh apalan atuh duh anjing mampu itu sungut siabu bangke sungut siabu bangke alhamdulillah sungut bu bangke alhamdulillah teu sangka geuningan alhamdulillah ai kitu mah geus umroh syahanu umroh lain umroh sungut siabu bangke alhamdulillah sabaraha dinten awan umroh belegug sungut siabu bangke alhamdulillah teh sangka mudah-mudahan mabrur didoakeun ku jisim abdi
Kesangka bagja ngiring binga. Kemana mereka? Kesangka gening mana boga duit di mana? Oh umroh. Oh nabung. Alhamdulillah gening tak itu nabung. Apaan orang teh sebenarnya malah mau dipikir-pikir mah aing ngredit motor mampu. Sok bayangkeun, bener. Bayangkeun kudu nya ngredit motor mampu tapi tempo ka anu teh ka tanah suci ka Mekah umroh kadang-kadang urang teh sok dipopohokeun. Nya jumohun. Nah, alhamdulillah. Abdi gatos ka pungkur umroh. Nah, salapan dinten sami. Numohon bagian bulan. Wis. Cai jam-jam. Cai jam-jam biasana oleh-oleh ti ditu teh sareng korma. Nya alhamdulillah cai jam-jam teh luar biasa, cai suci teh luar bulan. 5 liter teh jatahna teh. Aing ge nyaho ngadawuh nu ka umroh beleguk sungguh siap mau bangke kana aqua kana galon nyenak nama semohon taita geuning apa da kana emer monyet ti arah bawa mau cai jam-jam kana emer atau tamplok di jalan pikirkeun kudu dinya kana pesawat ge plok beuneu mana masuk ke bodor mudah-mudahan teuing pokoknya mau cari jam-jam kena emer pikir ku sia sanu ngomong anjing Sia nu ngomong. mana nu ngomong aing nyarekan kebeda-beda ting tong ngaheureuikeun bulan naon tuh teu Gusti oge lain kana emer kana galon Udah ngomong. kabina-bina teh tah gitu cing bener hirup teh kudu sadar ulah heureuy wae kudu apa tempatna heureuy di mana tempatna teh heureuy di mana urang bulan sumohon tuh cek Gusti oge kudu apa situasi jeung kondisi hart bulan tah sikon dengekeun ku sia cing dewasa engko balik umroh tapi belegu